bararimun kieu ieu teh menang ku menangna duit ti pemerintah bantuan bingung keneh wae urang ih. Nah, lain eta duitnya dek dibelikeun naon nya eta ti pemerintah. Oh heueuh nya apa di imah teh beas geus beak. Ah geus urang balikeun beas ieu mah. Nelpon heula si aja kitu nya. Itah kasih aja heula cik. Nelpon bener. Maknya nelpon. Halo, Ja? Ja, ari mana geus beres acan ngantorna? Aya wae. Maknya lagi lo disebut kantor. Ja, lain kitu atuh ngarah ada elit we saeutik kadengena ngarah teh era aja ku tetangga ih. Emak we. Ayo naon, Mak? Lain Ja, kieu nya emak teh rek aya titaheun. Geus atuh Ja kieu we aja nya balik heula, emak rek aya titaheun ka aja ieu. Paling ge titah menerkeun antena. Lain ari maneh, lain rek nitah menerkeun antena. Geus wae mah kieu we maneh balik heula ka imah, emak rek nitah. Ih. Oke, Mak. Aja balik. Sok atuh, buru nya. Geus atuh nya. Ya. Udah balik deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon, Mak? Iya kieu Ja, emak teh rek aya titaheun. Geus anu mah kieu atuh sok lanjut heula we. Sok. Aja can beres neang rongsokna. Geus we Ja, ayeuna mah kieu we, poe ieu mah eureun heula ngarongsokna. Emak rek nitah ka maneh pangmeulikeun beas ka pasar. Da geuning sangu teh beakna ku maneh geuningan. Maneh mah sakali dahar teh meakeun 3 piring ih. Saya atuh Mak jeung deungeuna. Hayang deungeuna naon atuh aing maneh aja. Nya sok sakalian meuli ih. Hayang chicken, Mak. Maneh meuli loba gaya hayang nyucikan segala aja. Jeung naon atuh, Mak? Biasa ge maneh mah jeung kulub anu. Bogoh aja teh pemain debus, Mak. Geus atuh Ja, kieu we ayeuna mah Ja pangmeulikeun heula beas ka pasar ieu. Maneh tong sok loba lila di titah teh. Iya tuh. Ieu duitna ya segera ini. Tade tong loba lila nya. Maneh mah sok ulin heula sia. Assalamualaikum atuh, Mak. Waalaikumsalam. Pusing gitu ya. Batur maharayang muka pabajikan dua teh. Aing mah kadon lieur gitu ya. Aduh. Bunuh diri wae. Jadi tangkalan ieu. Alah, si Akang Otoy kenaon di ditu? Sampeurkeun bahaya. Kenaon, Kang? Harusing ja. Tadi nama orang teh bunuh diri ja. Bunuh diri tatangkalan ieu, Kang? Lain, tangkal cengek. Ngomong ke kemana wae, Kang? Lain ja Harusing. Boga pamajikan dua. Anu hiji hayang shopping, anu hiji hayang ka salon. Pusing ja budak opat minta jajan. Aing duit teu boga. Euheung Akang mah boga pamajikan. Lain ngeunah sate ilek lok tuur. Anggar ngeunah Kang boga pamajikan dua mah. Saya mah hiji gitu boga. Halo. Tapi aja ge pantes ya sebenarnya mah jadi LGBT. Oke lo sia ngomong laki jeung lalaki atuh Kang eta mah. Apaleun. LGBT teh artinya laki ganteng, bini 3. Kemana wae rasa korong buaya. Ya. Sebenarnya aja oge bisa ya ke pemajikan. Ganteng aja teh. Sok gerak ngaca ka polka teh sarua rumeukna kan. Kemana wae ngomong teh Kang. Ya.
geus ngami sekolah nu hae. Lapar. Boga duit aja. Oh, kemandaran. Aja boga duit ya. Dia mere. Nah. Geus ah. Lieur ngobrol jeung tukang cendol mah. Aja rek ka dieu heula. Tukang cendol aing mah teh. Tukang beling. Ayo Jang, main kaleci. Hayu Pin. Ayo orang main ban-banan. Hayu. Tah malah hiji. Sakeunnya teh makan halilintar. Aduh. Awas ya, kena naon ya? Aduh. Buru aja. Eta si Kina, bucat teh. Lain bisa Pin. Bebas. Masih aya kene dua teh. Aya keneh 2 Pin. Tuh. Bising we bucat. Kayak diganti ku ikaleci. Gue ngasih domba Pin. Ah, udah di heula. Ikalecina kumaha aja? Garas we. Kumane? Hingga. Lain asal jalan kelingkenya wajibnya. Oh, terus habis kemana? Baru dah sepi teuing malam murah teh. Si Sapin. Si Akai kamaran teh katingali. Ya biasana mah ngadu kaleci atuh teh. Sok mareng baningannya basa gitu. Biasana ge baru dak teh sok kamarana usah potong-potong acan. Buang ngadulang layang meureun. Sieuna mah. Udah keur halus poe si euy. Sigana cerah kieu nya. Wajib. Ieu mah ngadongengnya seutik. Ah, cik. Ngobrol ieu mah. Bagus. Cekolot sana. Jaga mah kaharup. Monyet teh malah buntutan. Cekolot. Takut lama kan wong kitu sagus euy. Dia mah cekolot abi. Mau cekolot didinya. Sugan tapi kagus euy. Cek didinya. Monyet jangan diengke mau aya buntutan. Waji. Aku begitu masih aing gak monyet teh. Siapa? Kapalegan pura. Pura waji ai sadar mah. Siapa? Kapalegan. Pura waji main dan ngobrol terus. Siapa kapalegan. Tapi geus euy. Wah haji ge bareng euy. Mun dia nyaho. Jago wajib teh. Wah, tombol gal buat haji mah tuh. Pasti. Tangka kelapa dicabut tuh haji mah. Astagfirullahaladzim. Mau ke mah wajib. Tangka kelapa? Mau nyari beas, pare. Itu wajib mah tah dicabut tangka kelapa ge. Tangka kelapa gede, tangka kelapa anaknya. Ayo sudah teh tangkal kelapa gede, wajib terleutik dicabut pajet ayo. Aduh. Raw lah wajib. Bukan wajib mau bisa malas. Aduh, pusing kieu wajib mah. Nah, buka cerita. Lain cerita ieu mah kasahnya. Oh, nyaan ya aslina. Lain. Lamun aslina rek didengekeun. Wah, tadi. Luas euy. Kali wati jalan. Eta mah panggil ibu-ibu we. Geus budak. Halo. Bisa ibu-ibu. Asli nama di kita. Kabita ku ibu, kabita ku budak mah. Ibu-ibu na ieu mana? Budak mah pira ku teuing. Segan teh kabita ku budak. Wah, pas kitu teh we. Si ibu teh we. Budak mah teh. Euy. Kutuk buang. Yo, sekarang mah nyusu. Oh. Pada wajib teh era. Jika jauhan wajib tinggi dikit. Tapi mau cepat basan ari lila, wajib teh penasaran. Deket ada ceurik wae beuki narikan budak teh. Oh. Ai tiba-tiba pas kita disusuang bener gua. Aku urang teh ada cicilan tuh. Ai ada getan buang cengkat. Dia ngomong
Baru muka samping. Lagi bade. Lagi luas aku. Wah, balilah. Kok lagi ini? Tok buat mesti kawita. Kita silat kemarinnya. Ayo kamu sebelah tahun dulu. Mana kayak gitu ah. Jadi yang balik. Itu pengalaman itu dari tempat nyata. Bisa nyata. Aduh, wajib nih anak dia bener. Ayo kita tadi ngobrol. Ngobrol kayak gini bagi tepung bungkus. Sekopi, tak udut dia teh. Tempat yang dia buat utik. Ruang. Sapahang ya. Oh, utik tak udah. Bukan Itu itu mah mana? tuh, bukan duit. Mana mau seprek wae di mana itu aing mah. Kita mau sekila ya lagi. Bukan air ngaliwat atuh. Si Baijon. Tidak. Tidak. Wajib kenaon? Iya aja kena kering ja. Adi aja. Ai. Iya. Penolong. Kenal. Terus di mana man saja? Biasa kita kusim mak. Kita naon sih mah? Biasa we meuli beas jeung deungeuna wa wajib. Gaya. Obat uwi ke Oh. toleran we. Mulai biar. Heeh. Nama nih ngantor ya. Bagus ah. Kita pray heula mak. Kantor di mana kampus? Iya. Si aja mah ngantor atuh. Ngantor? Heeh. Jangan kotor-kotor. Kotor. Inau. Asik. Siap. Di dokter. Pai, mana dokter lo, bedegul kieu. Kok ada pantas sih melek gue tuh. Naon da ilat tuh banyak datang gunung. Wae wajib mah. Tidak. Aduh. Aji kan teh kompir. Ai sing jaja mana? Ai saya lang inau. Nanya naon Ya, ya. Ai salilangin dong mana sok menang maneh tara. Bagus. Menang naon kan? Dua-duaan. Oh, Sugan teh emas kadungku. Udah, Udah. Oh. Pasti cabak. Oh. Teh muning. Di kamanakeun teh meuning na. Dia bokus ya. Goblok teh mah. Atakeun mere tai muning. Lain duit mah. tapi ada ketangkepan dan bikin ke sentra. Masuk Baik, udah muki. Coba aja mama datang. Usah sama diopi. lain saja euy. Mau haji teh euy. Tadi ngobrol beli sagu. Oh, jam berapa tadi rasa parahan. Oh, udah kopi. Kopi. Sing mah pangmalikeun rokok. Atau Kamu rokok aja. Betul tuh. Kalau mau haji, aya aja ieu boga. Ibu. Bus beneran. Woi, buka rokok mana? Yo, haji. Woi, udah, wajib geningan. Bener bisa. Sok hayang Padang, eks kopi, eks susu, eks martabak wajib. Asianya bertain. Mau nawaran, naik na kain. Lain teh sengkoi. Hengkak dong. Cawangan hengklek pengen. Sangat pisan. Kang ngaranna teh sengkoi. Heeh. Sengkoi aja punya. Maklum atuh usaha zaman ayeuna. Ya seja, aduh. Udah dari pula. Angkat kemana bisa gimana? Ayo wajinya, terus semuanya. Ayo, amat. Amat sing nurut ka inung si teh. Ya. Lumayan bos ya kayaknya. Alhamdulillah. Aduh, Rezeki rezeki nanti mana si ajanya. Temen korek naon? Ayo awet. Alah sia. Duit beak. Tek balanya teh terjadi ya mah. Kumaha si emak euy. Kumaha engke we. Paling akhir ceritanya digebugan ku senang. Du geus kayak kitu lah. Emak itu duit beak ieu bingung ya. Pasti amek deui ieu mah ye. Baiklah, kumaha engke we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja, mana beas belanjaan emakna? Duh, Mak, Kunaon? duitnya beakeun dibikeun ke Kang Otoy jeung naraktir barudak. Aduh, duit pemberi bantuan dari pemerintah dipakai neraktir ku maneh? Astagfirullahaladzim. Nah, ari maneh aja kalau sepelebuh maneh mah aja. Kodoknya kakak teloyong maneh mah aja, ya. Piraku orang kudu dahar batus ya, ya. Nah, eta mah batu sapalan ngeunah mah. Asyik, tapi jangan. Ampun, Mak. Oke, jangan.
Borokocot stasiun TV, bobodoran urang Sunda. Borokocot stasiun TV.